Kanjeng Nabi ngaturkeun ida doharul bidawasa katal alim fa alaihi laknatullah, di mana dohir babid'ahan, dohir pamaksiatan, nu boga ilmu cempe bae teu ngomong-ngomong acan kana haram, teu ngabejakeun kana haram-haram na acan, fa alaihi laknatullah, jalma nu boga ilmu nage alim nage bakal meunang laknat ti Gusti Allah. Baik bae anu resep maksiat teu meunang dicarek marek dina jubah itu kan. Rek judi online wae ku mamaneh teman. Gitu kan. Ada teman yang dicarek. Ngan ke bakal kanyahoan saha di antara urang sadaya anu bakal lancar ngaranjeun kabeh atawa urang sadaya. Itu saur Kangjeng Rasul. Ngan kanyahokeun saur Gusti Allah dina akhirna ayat innahu la yuflihud dhalimun. Saestuna kalakuan sareng tingkah moal bagja jalma ngalakukeun kadoliman moal bagja sarawat. Iya kan?